masih 5 bulan jadi janda. Emang siap mau kawin deui, Lis? Mun aya nu cocok maing dae. Emang sia hayang kanu kumaha, Lis? Lamun aya mah anu leuwih ti si Jepri no. Urus salaki aing. Oh, gitu. Aing mah hayang ke pengusaha no. Lamun ka pemulung. Atuh kajen, asalkan pemulung elit, loba duit, jeung keren deui. Oh, Dek naonnya si Ono nanyakeun geus kitu. Kamananya si Ono? Kalau luar gering gitunya. Ih, itu keluar. Tapi ada kamananya? Eta si Ono, geus keren gitu. Wih, make kacamata, make meja, make dasi. Udah kawin gitunya. Ono! Ono! Saya udah kemana? aing rek bisnis opa. Oh, bisnis. Kirain aing saya udah kawin deui gitu. Lah, sia mah kawin bae kawin. Emang saya arek bisnis dan gitu Ono, geus keren gitu. Bisnis mobil opa. Lah, mah mungkin sia bisnis mobil mah. Saya mah teu percaya ka aing. Ami lu gen, No. Bisnis sing sia. Eta si Ono, uluyur bae. Awas ya koe no tuturkeun ku aing. Kemana si Ono nya lumpangna? Ih, si Opa. Lis, siapa manggi si Ono teu? Jatuh manggi, aing di dieu bae ti tadi. Si Ono arek bisnis Lis. Make baju geus keren. Hei, kurang tuturkeun sugan be urang dibere komisi. Arek naon nuturkeun si Ono, gawe amat. Aing mah hayang ngabuktikeun be, bener tuh si Ono bisnis mobil. Kumahanya? Bisa hayu. Aing nipu si opa bisnis mobil. Padahal aing pemulung. Aus amat aing hayang nginum. Teja, aing es.
Si Lilis nahon to nya, aing jadi pemulung. Sugan be, aing sukses jadi pemulung. Ganis, ganis. Itu si Ono kerdiuk. Hei kurang intip yuk. Ayo. Aduh, si Lilis jeung si Opa. Lis. Ya si Ono mau karung eta. Ih, jaheuh. Ono, asil keur naon? Iya naon Ono? Pan sama mama karung. Saya jadi pemulungnya, no. Nah bae, sa anu jadi pemulung. Iya karung usaha Ono. Anu sia lain, no. Oh, anu ai. Ono sia kunon jadi pemulung. Terus Ono kunaon teu boga duit tah. Ai mah karosel be. Duit mah apa ya? Nya loba duit mama karung, mulung rongsokan deui. Lah, siapa teu percaya aing loba duit. Oh, ayeuna mah aing ngarti opa, si hayang ka aingnya. Ente Lis, aing mah jadi pemulung ge. Karosel be. Ono tadi ngomong loba duit, coba ya yang minta. Ya, jeung dompet-dompetna aing mah loba kene. Tis, si Ono beneran gitu mere duit di dompet-dompetna. Coba buka, Pak. Ih, bener, ada duitan. Aduh, Allah be, duit aing 200.000. Ih, jauh duitan. Geus bagi dua be, Pak. Ih,